Niatna meuli sapedah anak hayang awet horeng kudu bolak-balik ka bengkel. Nah jadi caritana di aing mah dak ieu keur usim sasapedahan atuh ieu budak kaleutik tah laju mapan budak leutik mah teu meunang henteu untungna bae ieu anak geus boga sapedahna. Ngeun sapedah anak aing mah ieu pegat rante bae atuh jameulina ieu urut jasugan aing mah ieu mah urut nya jeung kadeulna keker panek awet tea. Heueuh sok mealian bae ieu sapedah geus beak 5 tahun 5 atuh ja alhamdulillah soknya aya anak hayang kabeulikeun bae aya bae milikna. Ngeun biasana mah sok meuli tina online teh cik aing mah renyeh jasa tereh ka ajur komo soknya meureun atuh ku budak gelde naon misalna teh ngeun tah bae budak leutik ieu pan teu puguh teh atuh gi naon kitu teh lain meuli anu weuteuh anu keker atuh dak pan meureun aya nu keker mah nya heueuh duitna lain deui paling sok aing mah sahukur eta teh mampuna anu meuli 500 nu 300 nu 400 paling ge lain ku boga duit ngeun ku hayang-hayang bae meulikeun anak. Tah di dieu ge laju dibawa bae ka bengkel atuh ja aing capek dak he masang-masangkeun rante bae meus mun teu belok kapanan ju ieu ku tukang bengkel bae jeung su lumayan pan ieu ngedahan ieuna sagala jokna sagala. Tah anak aing teu sabar atuh ja meureun ge pan ku resep ieu mah jeung resep teh nya sasapedahan ai keur usi mah komo pan atuh ieu pan coplok deui laju mah ieu mungkuna mah geus ngadekeul bae nungguan tukang bengkel ngedahan sapedahna.